Bismillahirrahmanirrahim. Ukhruj min awsafi basyariyatika. An kulli wasfin munafidin li ubudiyatika litakuna li nida'il haqqi mujiban wa min hadratihi qariban. Hikmah ayana adalah penjelasan dina hikmah anu samemehna. Cekamari bahwa ayana jelema teu usul ka Allah, teu marifat teu mengenal ka Allah sabab ayana hijab. Ayana penghalang antara jelema jeung Allah. Nu kahijab teh lain Allah tapi kurang. Tamaka di dieu di antara perkara nu ngahijab diri urang jeung Allah teh nyaeta sifat basyariyatika, sifat kamanusiaan, al-madmumati anu goreng. Sifat nu goreng nu aya di diri jelema. Ari akhlak anu goreng mah teu kudu diajar. Babari bisa nate. Beda jeung sifat-sifat anu aralus. Tah ieu mah perlu belajar. Kumaha sifat anu goreng teh watak jelema asli itu bisa ditingali dina sifat budak. Kan lamun budak teh kahiji sifat budak mah diantarana teh sok hayang barang anu batur. Jika budak geus loba mainanna, bahkan nepikeun ka aya beureun sakarung mainanna, bebedilan, mobilan, bahkan bebedilan geus babaraha. Aya we babaturanna teu boga mainan teh hiji. Eta teh sok kabita ka mainan babaturanna nu boga hiji. Eta teh sifat basyariyatika, sifat jelema aslina kitu. Sifat budak tah urang ge lamun misalna babarian kabita kana barang anu batur, eta teh sifatna jelema kitu. Lamun budak teh lamun boga dahareun, lamun boga duit, boga naon we mainan, itu sifat aslina tara hayang berbagi teh. Walaupun ka lanceukna, walaupun ka ibuna, bahkan kalau lobana teh mun maena boga dahareun teh dahareun hawak sorangan teh. Dipentas saeutik teh kalahkan ceurik. Eta teh budak, sifat asli jelema ngan anu goreng. Tamaka lamun misalna jelema walaupun geus dewasa umurna 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tuluy boga aya miliknya, boga naon bae, embung dipenta ku batu, eta teh berarti aya sifat budak, aya sifat manusia anu goreng. Eta mah watak asli lahirna kitu teh mah kudu diajar, eta mah otomatis we kitu eta teh. Mun budak teh jarang berbagi, babaturanna kadang ceurik, babaturanna kadang kalaparan, tarang dipikeun budak sorangan we. Tah maka dinas hikmah nu ayeuna ukhruj min awsafi basyariyatika. Lamun misalna urang hayang kabuka hijab sehingga bisa usul ka Allah, maka keluar tina sifat-sifat kemanusiaan.
muncul tadi teh urang namun misalnya watak asli jelema mah itu sok berpikir sorangan. Maka lamun selama sifat eta napalna diri urang eta teh pikirkeun moal bisa tah marifat tanpa berpikir kumaha tatangga urang, kumaha lembur urang, aya milik teh tara mikiran batur sorangan. Nya kitu babaturan teu boga ripu oge, nya kitu tatangga ripu oge, nya kitu elo fakir miskin yatim. Teu aya tah ngabesitna pikiranna sugan berbagi teu aya. Yang sorangan teh eta teh sifatan budak eta ngan almadbu mati anu goreng. Sabab aya sifat-sifat budak maralus. Ukhruj kaluar. Jadi lamun watak asina jelema mah tara mikiran batur nya hayang mensejahterakan diri sorangan. Maka lamun misalnya orang hayang kabuka hijab antara diri orang jeung Allah keluar maka belajarlah untuk berbagi. Diajar saeutik-saeutik. Jeung teu bisa nungguan aya. Lamun nungguan aya itu moal terlaksana eta. Angke urang mah rek mikiran tatangga teh, mikiran fakir miskin teh kewe lamun kira-kira geus beungar. Eta teh arek bisa berbagi teh moal bisa terlaksana teh. Kumaha misalna urang teh dijieun beungar ku apa? Kumaha tuh nyalamun misalna urang aya milik teh misalnya boga urang teh milik 1 juta yang minimal 2,5 mah kaluar. Syukur nanya 10% berarti tina 1 juta teh kaluarkeun 100 teh. Eta teh kaluar da sabab kabiasaan watak jelema mah ketika boga duit teh yang sorangan. Tara berpikir batu. Karena mun Kanjeng Rasul teh aya Kanjeng Rasul dina kayaan sakartul maut. Nah ditanya ku malaikat teh ya Rasulullah anjeun hoyong naon? Katingali wajahna teh katingali sedih teu bunga. Pan kan anjeun teh ketika maut teh tos disadiakeun surga, geus yakin di surgana naha teu bunga anjeun dibere surga. Maka cek Kanjeng Rasul abdi mah teu hayang surga, teu mikiran eta. Dulu kumaha teu naon pikayan ku anjeun? Eta situasi Kanjeng Rasul na nyeri sakartul maut. Kumaha cek Kanjeng Rasul umati kumaha umat kaula. Sakartul maut kan umat. Kumaha ieu lamun kaula maut teh umat kaula kumaha nasibna? Sieun ke daerah teh cilaka. Tah Kanjeng Rasul teh ngajarkeun ka urang supaya kaluar tina sifat kamanusiaan. Lamun cek jelema teh mah lamun saurkeun guru pan bahasana teh ai tibang hirup jang diri jeung keluarga mah atuh sarua kos ayam kos manuk atuh kitu. Ayam teh manehanana neangan dahareun budakna geus leubeung geus ar. Ya kitu deui lamun misalna manuk teh manuk ieu mah boga budak teu mangkat kasawaka mana dahareun di paraban teh budakna dulu manehanana geus sarua dahareun geus budakna seubeuh maena seubeuh geus sararek tanpa mikiran batur. Tah maka lamun misalna urang hirup seperti kitu hirup dengan saukurankeun isuk mangkat balik sore balik usaha jang saha jang diri urang tuluy jang keluarga urang atuh naon beda itu jeung ayam jeung manuk. Atuh berarti goreng kitu mah usaha jeung pamajikan nya alus emang sakuduna kitu. Nganapa kayu pamajikan teh jeung budak eta teh ibadah parentah ti Allah.
ngan cuma lamun misalnya sabatas gitu doang mah nyata mah kebiasaan jelema, kebiasaan halayak jelema teh seperti itu. Ngan lamun misalnya tadi teh orang hayang usul teh hayang maripat teh hayang jelema nu mulia boga derajat tinggi dari Allah, maka kudu beda. Ya sebenarnya hikmah ieu teh nu sering disampaikan, dina hikmah kamar-kamarin nyampaikan bahasana teh lamun urang hayang jadi jelema nu luar biasa, maka kamu artinya kebiasaan jelema biasa. Aya jelema biasa mah lamun usaha teh kalau lobanana, geus yang diri dajang sorang, yang diri aja keluarga. Eta mah jelema biasa. Kebiasaan jelema kari itu kabeh. Ngan lamun misalnya urang hayang jadi jelema nu luar biasa, kaluar tah tina kebiasaan eta. Mah, ieu urang teh boga duit, boga rezeki teh. Sabaraha? 500.000. Malam misalnya ieu 20.000 teh tuh aya yakin. Tuh aya jongkok. Aya fakir miskin mah urang gerekeun. Gerekeun. Eta berarti geus jadi jelema luar biasa. Lamun kebiasaan jelema ya jam 2, jam 1, jam 2, jam 3 teh manehna teh kalau loba jelema sare keur memejeunat tiga ngomong terus mujan. Kalau loba jelema itu 2/3 malam air itu lobana kan enggak. Tamakala mun urang hayang usul teh hayang maripat hayang taqarrub ila Allah deket jeung Allah, maka keluarlah dina kebiasaan jelema naon budal. Batur matahari bra bahkan aya nu jam 2 jam 3 teh kalah sare. Kadang-kadang seueur ninggang jam 1 jam 2 teh lan karaka tahajud, lan karaka salat hajat, kalah mun bejeuna sate. Kadang teh batur mah udang salat tahajud, ieu mah sare. Yang ieu teh urang kaluar tina kebiasaan ieu mah ieu. Goreng eta mah. Jadi lamun misalnya orang hayang jadi luar biasa, keluar dan jam 2 jam 3 salat tahajud. Ya, mantap. Loba jelema anu hayang mulia di sisi Allah, tapi loba jelema anu kudu ngikuti prosesna. Kalau meninggalin orang jelema berhasil, tinggalin proses keberhasilan. Kayak orang yang nurutan misalnya yang juga si anu, yang juga si anu masuk tes, hari proses nanti diturunkan yang mau bisa. Lamun jelema biasa mah ya jelema biasa ya kagibatin resep ngagibah. Nonari gibate ngomongkeun kagorengan batur. Ieu sifatan asli jelema kieu. Gibah. Boga sifat gibah teu perlu diajar kan. Teu perlu diajar aing ari gibate tata carana kieu diajarkeun teh kieu. Oh, eta mah otomatis bisa sorangan gibah. Kecuali lamun misalnya orang kaya eureun tina gibah eta mah sesuatu perkara yang orang itu belajar nih. Kebiasaan jelema lamun misalnya ningali alat batur ngegoreng atau pikasepeun, teu pikasepeun alat atau kabeneran ninggalna teh ka urang teu pikasepeun teh. Ieu tah gibah empat. Eta teh kebiasaan jelema. Maka lamun misalnya orang hayang di jelema nu luar biasa teh ya, hayang kabuka hijab, itu hese itu di mana-mana ge sok boga gibah wae. Lamun kebiasaan jelema mun usum halodo sok garaeta berjamaah sok garaeta ngaraji tuluy awakna kekayaan sehat
cuaca halus belum bisa ngaji asal peromet mah kasih karena golongan jelema biasa. Bunga jelema luar biasa mah arek hujan oke. Hujan di Bogor turun-turun gini di sore teh turun-turun itu kapeting hujan. Tetep manehna mah ngaji. Nyakitu jauh oke nyakitu make motor teh. Alhamdulillah tadi segini ngaji ka Bekasi pakai motor itu asa boga panyakin katrisa sok salumpang teh. Usum hujan maka usum halodok maka alhamdulillah. Hujannya jadi daguan kayak kira-kira jam tengah salapan rokok orang makan jam tengah salapan jam rokok kene wae daguan kayak jam salapan juga jam salapan marot ternyata jam salapan terus gaskeun wae bari hujanan. Main tarada cangkel bari hujan awak. Tapi tadi teh diajar keluar tetap biasa di rumah. Jadi mun hayang jadi jelema luar biasa mah tinggal biasa mah masuk keluar tidak kebiasaan jelema biasa. Da ieu teh hese teh kudu diajar eta. Minimal biasana guru teh diajarkeun naon bahasana teh cilakana kana ngalakukeun perkara anu goreng contoh jika gibah. Kan gibah teh eta teh pemanaras eta teh gibah. Gibah teh rek ngobrol langsung rek dina HP sarua wae teh kasupna gibah teh. Rek dina WA ge teleponan kieu nek tetan urang masa nu sarua teh gibah. Gibah teh bakal meyakeun kana pahala amal geus dilakukeun urang. Itu kalau buka amal dosa gibah tidak ka urang. Urang geus daek ngaji, urang geus daek salat, maca Quran, giring sabaraha paham teu sehingga gibah beureum bea. Eta jelema nu digibahna cicing we manehna mah teu menang pahala ti urang. Bahkan aya kisah jelema anu memang nu asal pisureup ti neraka itu kalah di surga. Nah geuning kitu sabab eta jelema perbasa dalam dunia umpama digibah baku. Sabalikna aya jelema anu memang amalan akhirat lupa. Loba amal akhirat ngan cuma nu asal kudu di surga jadi ke neraka teh sabab anu loba gibah. Jadi di akhirat itu misalkan Rasul aya jelema muklis anu bangkrut teh pahala loba tapi manehna sok ngagibah ieu abah jelema digibah pokok ieu ngalewat ieu geus eta mah hidup kitu nya eta teh gibah teh gibah ih nu tukang dagang teh kitu nya ka sabeuleun gibah teh gibah teh kieu urang ngomongkeun sifat batur berupa sifatna atawa karakter tubuhna. Bari lamun misalnya manehna ngadengieun kana omongan urang teh manehna tersebut gibah. Kira-kira ngomongkeun manehna tuluy manehna ngadengieun kana omongan urang teu mantak manehna jadi tersebut hati tersebut kan maka eta mah teu kasep kana gibah. Mangota berjamaah ngaji ada maghrib teh ada tengah datang iqomah ketika ada maghrib teh langsung balik ke ada buat bisa menang pahala ada di masya Allah ya. Nah ketika orang ngomong itu kadang mau mau ngambek kayak tamat teh kasih kali juga gibah mah ngomongkeun ka boleh kan segala orang ngomongkeun teh si jelema anu dia ngomongkeun teh tersebut eta kasih kana gibah eta paham teu. Eta teh meyakeun kana amal tagibah eta teh naon min ausofi basahiyatika sifat kamu sanasna kitu teh jelema dileureut ka kitu teh ibu diajar warna mimah jeung ngadu-ngadu wa qatlin jeung ngabunuh aw batinatin atawa jadi kaluar tina sifat teh aya sifat
lahiriah aya sifat batiniah. Tadi mah gibah sifat goreng tina lahiriah. Aya dia sifat batiniah. Tadi dulu biasa di teh ya. Mana contohna kakibrin sapertikeun takabur. Takabur teh ngarasa leuwih teu batur. Nya jika iblis kan manehna teu aya sujud kana Adam kusabab manehna ngarasa leuwih ulah teu batur lagi Adam. Takabur teh hakikat takabur teh nyaeta ngarasa leuwih tibatan batur. Lalawana takabur awan eta wadu teh pada hakikatna ngarasa leuwihna tibatan batur. Ngarasa leuwih tina naonna, tina sagala hal. Ngarasa leuwih pinter, ngarasa leuwih soleh, ngarasa leuwih rajin ibadah, ngarasa leuwih ahli sodako. Aya rasa eta sareng mah berbuat baik harus, jadi soleh harus, ahli sodako harus, tapi ngarasa baik, ngarasa soleh, ngarasa ahli sodako teu yang umpatna jadi takabur, umpatna karena ujub. Ngarasa leuwih takabur, ngarasa leuwih soleh, ngarasa leuwih ahli sodako takabur. Nya sakitu deui ngarasa leuwih pangkasepna, ngarasa leuwih panggeulisna. Dari cek manehna mah goreng patut teh ngaca ge geulis cek manehna. Jadi foto, ya ceplat, video, ya dikirim ke status joget-joget, cek manehna mah geulis, cek manehna. Ya kan ngarasa dina leuwih geulis, leuwih pinter eta meunang teu beunang. Komo ai panyakit hati mah leuwih bahaya tibatan panyakit lahiriah. Hancurna bumi ayana urang kan ayana karusakan di bumi jeung di lautan teh kusabab akhlak burukna hatena garoreng. Ayana perang Israel Amerika jeung Iran perang kada naon rusak hate aya menguasai Bung Ele dan nya terjadilah dina naon eta dina hate goreng. Wa uzbin urang ieu urang papai ka bener teu aya ieu sifat-sifat hate. Urang teh kudu nyaho kana sifat goreng tapi lain teh ngelakukeun kagorengan supaya terhindar tina eta sifat goreng. Kadang teu mah terjun kana kamaksiatan terjun kana sifat goreng teh lain bisa bahaya tapi sok dapat sifat teh lain salah gitu. Maka perlunya diajar. Ya murah teh kitu teh murah ya. Gusti aku mah teu apa sifat teh kitu lain dosa aku mah teu terang. Tetap disiksa bangsa mah sabab pangajian geus Ustaz loba, kiai loba. Nah, atuh yang mana ngaji tuh teu kan ngarakakeun. Wa uzbin jeung ujub. Eta di mah ngarasa leuwih soleh tibatan batur, ngarasa leuwih. Ayeuna mah ujub mah ngarasa soleh, teu meunang teh. Ngarasa soleh. Ngarasa ibadah teh ngarasa taat teh ulah teh aya ujub teh secara bahasa mah sebutkeun ajaib sesuatu anu wah urang ngawahkeun di urang sorangan wah urang rajin ngaji wah urang rajin ibadah wah urang rajin sedekah ngarasa ngahebatkeun diri kudu ngajaibkeun diri gitu tuh aing ya
teh ujug hampir mirip aja yang takabur kah. Ane takabur mah ngaisbatkeun urang jeung batur gitu. Aya ujug mah diri sorangan ngarasa hebat. Ampun aya-aya rajin-rajin teh. Karena ibadah getol, karena sholat getol, karena tahajud subuh. Saya ngerasa diri teh hebat. Eta teh sifat ujug. Nu mana ieu sifat ujug teh sarua eta mata ngagagalkeun kana pahala ibadah. Kudu kumaha tuh? Kuduna lamun misalna urang bisa ngalaksanakeun ibadah teh yakinkeun dina teh bahwa moal bisa abdi ngalaksanakeun ngaji ibadah lamun mah teu aya pitulung ti Allah. Bisa nya ayeuna ngaji teh nya dikudrot dirodakeun ku Allah we. La haula wala quwata la haula teu aya daya upaya pikeun ngalakukeun taat. Gusti nya abdi bisa sedekah teh nya dibere we hate abdi hayang sedekah. Nu merena saha eta? Sehingga ketika sedekah teu ngarasa abdi mah bisa Gusti mah gerakeun. Dan teu ngarasa aja itu teu ngarasa hebat di diri teh. Bahkan dina makom hakikat mah lamun ibadah lillahi ta'ala teh salah. Misal kudu mah ai ibadah teh tong lillahi ta'ala. Guna kumaha anu makan ibadah kudu lillahi ta'ala kudu karena Allah eta teh di bab hakikat mah teu meunang teh. Walaupun ke di bab syariat mah ya urang di ranah syariat meunang ke teu kunaha. Kan pendidikan pikeun jelema nu geus asup kana thariqatul pendidikan hakikat teu teu meunang. Karena Allah teu meunang. Kudu karena Allah tuh. Kudu ulah karena Allah tapi kudu ku Allah. Pan aya lillah aya billah. Mun billah mah karena Allah, mun billah mah ku Allah. Jadi mudah-mudahan Gusti abdi ieu ngaji karena Allah teu hayang naon ieu mah sejadi diparentahkeun ku Allah we eta mah lillah. Aya billah mah lain kitu, billah mah Gusti abdi anu bisa ngaji digerakkeun dileumpangkeun hayang ngaji lagi ku Gusti. Diukna cepil didengekeun ngamratekeun apa ku Gusti. Lain abdi saja geus arapna geus billah ku Allah. Ujugnya perhatikan ya nyata ujug teh ngarasa hebat sabab amal geus dilakukeun ku diri kudu nama ketika ngalakukeun amal teh urang kudu ngarasa bahwa ieu teh pitulung kisah di Allah. Wariyain nya kitu di tina sifat tangah teh nu goreng teh nyaeta ria. Ria teh hayang pandangan di jelema. Capek yang mari jelaskan dibahas kepada kali ai ngaleungitkeun pandangan jelema teh sulit bisa. Urang mah dipuji karasakan hate bungana teh. Dulu ya aya nu ngahina karasa kana hate si jiwa teh kaganggu. Aya nu teu nanya, aya nu cuek, aya nu ambek ka urang, aya nu teu merhatikeun ka urang, jiwa urang teh goncang teh. Eta teh masih kene terbelenggu ku sifat ria. Kalau misalnya sifat eta masih napal di diri urang, hese masih kena hayang dipuji sieun diledek nya. Emang aya nu mungkin masih diledek apa? Eta teriga. Saya ngalepasin pandangan malu. Logikana mah kieu lah. Jadi jelema mah moal bisa ningali kanjeng Rasul we kanjeng Rasulnya. Sakitu akhlakna halus tetep anu goreng teh. Tetep anu ngahina, tetep anu mandang goreng di urang. Jelema ketika aya jelema tersebut ka urang kanjeng Rasul itu karasa orang kafir. Urang anu wajibah kanjeng Rasul gitu
dulu orang tembung dihina mun digibah atunya hayang kana perkara mustahil jeung sing disebut ku batur dihina nya ku batur dipandang goreng sabenerna mah moal ngaruh kana kahirupan urang moal teh rezeki da moal mata kurangan eta teh moal nya umur moal mata kurangan moal sugan diledek ku batur teh nya tina senang da rubah kana susah moal eta teh tetep anu ngabagjakeun mah nu ngahinakeun mah nu nyusahkeun mah nu ngagringkeun nya Allah dibaca tujuh mang tasda waktu dulu mang tasda kan mengirikan anu ninggikeun derajat mah Allah nu nurunkeun derajat Allah diajar ulah memperdulikan pandangan jelema jadi jelema ngomong yang bikin kajet diajar kah di jiwa orang tuh lah kagak diajar fokus karena pandangan Allah jadi mikirnya galak ya orang cek Allah salah udah nanti orang itu salah belum mau dia enggak sebelah perlu ayah di jelema teh sieun dipuji aya kayak bahasa orang mah sieun disebut ria eta teh pasti kena ka ieu terbelenggu teh kadang kan orang dek sodako teh amal ganya nya dia dahareupkeun jelema dulu aya kasieun ieu naon sieun disebut ria sieun disebut takabur eta teh ciga nu alus tapi justru teh gorengkeun eta teh nu alus mah kumaha urang amal rek sakabeh jelema nyebut nahya ka urang teh jadi masalah da urang mah amal karena Allah ya urang aya beramal ku batu sudah takabur kabeh ada jelema sepakat eta jelema takabur teh jadi masalah disebut takabur asal tadi teh diri urang teu ngarasa ngeuleuh tibatan batu cek kan hate sorangan dikira teh urang ngarasa leuwih soalnya teh batu asal mah da asal teu dina hate teh karasa badan sorangan nya cek batu takabur teh jadi masalah jadi makanya jelema kan disebut sieun disebut dia sieun takabur entak ahli-ahlina Allah manehanana geus teu sieun tah ku obrolan jelema ku pandangan jelema teh geus teu sieun yang jelema nepikeun ka Z suka ngomong ih santai we hirupna mah wah lo pakainya ya bisa saja gini umay lo pakainya wasumatin kajang sumate hayang terkenal hayang viral teh hijab teh hayang kadenge ku batur urang teh ahli soleh ahli sodaqah teh hayang viral teh anu mengahajan sok ieu naon ieu hai guys hayang viral teh hayang terkenal teh sesuatu anu menghijab diri urang jeung Allah hayang tenar kalau misalnya orang hayang tenar teh hayang terkenal teh jauh keneh kalau jauh balak hayang terkenal hayang viral biasanya lamun di golongan jelema beunghar hayang terkenal dina masalah ahli sedekah mungkin ahli ibadah ahli taat hayang terkenal ibadah urang teh ahli taat lamun jelema berilmu hayang tenar saur lamun anu Pak gitu tapi di bidang masing-masing gitu dan teh hayang-hayang tenar gitu teh sarua eta teh sifatan jelema kan udah ketika namun ditanggap teh pemainnya kan gitu tinggal mah udah masih bisa biaya gitu ya kayak kanyaman ya entak seberapa mah besar pun dulu mah umur geus kolot teh boga sifat itu anu
dina rohanian budak. Mungkin aya lahiriana mah jasadna geus karolot. Aya sifatan kitu mah dina bab rohani mah budak apa disebutna? Budaknya budak leutik. Muung berbagi hayang sorangan, warang sorangan, pemikiran batur, budak. Walaupun sekolah kan budak, mana budak? Kita guru rumah, walaupun kasa lumureun atau kaje, tapi posisi murid ya, posisi murid, tetap disebut budak. Mana barudak? Sebab guru rumah tuh ningali lahiriah, ningali lain rohanina. Posisinya masih kayak di budak. Jadi sebaliknya umurnya budak ini, tapi sifatan basariatnya mana semula dibagi ke kita geus teu kabur, geus teu ujug, geus teu mikiran sorangan, gaya berbagi ka fakir miskin, gaya berbagi ka jemaah kebugar susah. Walaupun budak ini tapi rohanina geus dewasa. Nah, jadi mun aya yang terkenal teh kata hijab. Wahikin dendam. Ya. Dendam, ampok deureun kasih eta ampok. Ya kepikiran tuh, kok mau kan deureun kok kasih eta teh panjang. Di surga nu kitu malah mau apa ke surga? Itu apa yang bumi sehat. Itu ilmu surga mah ahli surga mah anu boga panyakit kitu kita jadi ampok anu teu beres-beres. Benci anu teu beres-beres gitu. Aya mana ampok bikin ketahuan lain? Aya teh. Ini siatnya di ampok bae teh teh. Eser musuhna. Aku udah mana anak tiup jadi masalah. Ayah batur ke orang itu ini jadi permasalahan mah berangkat batur kumaha. Jadi orang ulah mikiran alat batur ke orang, memantak eta teh mun urang mikiran alat batur ke orang, bisa capek geus ya. Aslinya capek. Si itu mah teu bura-bura ka urang, si itu mah teu merhatikeun ka urang, si itu mah ngahina ka urang. Mikiran alat batur ka urang, ya eta. Bulah kasih rata yang apa sih buat jadi pikiran aku mah urang kabatur kita pikiran aing urang kabatur mah urang bisa ngoptimalkeun ngaroba urang kabatur aing ngaroba batur ka urang mah eta teh rada hese teh kalapi paseareun cik atuh saya teh mun boga teh atuh mere atuh cik kira-kira mere mah eta pasea. Jadi masalah alak batu nu goreng ka urang ulah dijieun, antep pun ulah pikiran capek. Pikiran mah diri urang ieu aya alak goreng urang teh ka batur tah. Misalna tah apa? Bari eta. Maksudna babari ngarobana, babari anu dibandingkeun antara ngaroba urang jeung batur. Eta mah kaku pas ya, urang mah kajian teh mengalak. Ya masalah batur mah. Wasadun jeung hasud aya hasud teh hayang nikmat di batur leungit buka aya teh motor leungit lah eta teh hasud. Jadi hasud mah hasil tina iri. Jadi iri geus aya irian katakan hasud. Aya iri mah jadi batur mah teh panas. Tetangga beli mobil, tetangga buka motor, tetangga iya teh panas tah. Rada mulia gitu. Kabatur boga naon panas teh kana teungeunnaun teh sia teh teungeunnaun teh teh ieu teh. Eta teh panyakit hate pinarakal gitu teh. Kadenge teh pinarakal teh lamun misalna batur maju dina bidang naon wae, kudu hate teungeunnaun pinarakal teh teh iri gitu teh. Tuluy geus panas kitu teh diolah kurang teu dilanjutkeun kana ngomong lah aing bina balda ieu leungit urang dicopot udah apa udah gitu teh maka bayar ieu teh tingalikeun ku aing tingalikeun teh kebab teh hasil teh hasil gitu teh
pinarakaan itu teh paling teh lamun can cager ka bawah maot teh ka bawah maot teh can diubaran ge sia teh teh pinarakaan jadi dibersihan hasudna teh di neraka teh mata lamun misalna urang kung di neraka sabab dulu asuk di ayeuna bersihan nya sering kalau dibahas ya cuma halus juga asuk terus ya kamu bidadari kayak sakit baik sakit itu mana ahli surga itu mana ahli surga mana anana dendam geureun mana ahli surga surga juga lain surga mah tempatna tenang adem nyaman itu tah sakinah hatena damai moal sifat-sifat aya teh urang eta teh ciri can ahli surga urang teh can layak teh can kan kalau banjir mah kan mikiran lahirnya apa ya lahirnya penting nggak sholat ngaji puasa dia lahirnya itu terlalu dan dipikirkan deh bab rohaninya tuh kata pancen dibahas aya ibadah lahirnya aya ibadah batinnya ibadah awak ibadah hati aya maksiat awak maksiat hati orang kan mikirnya kan maksiat awak itu masyarakat jarang gitu mah ngebahas bau mulja suka pangkatan hayang jadi bupati hayang jadi gubernur hayang jadi presiden hayang jadi jenderal wa mali jeung harta ila beri jalika tah eta teh sifat-sifat anu goreng kalau misalnya orang hayang bisa usul kalau maribat kalau keluar dina kabiasaan eta sama jelema-jelema biasa an kuli wasfin munakidin li ubudiyatika litakuna linal haqqi musiban sebab sifat-sifat tadi teh dimatak hal orang karena ibadah istilahnya menurang ayah hasud dia kabatur ayah dendam dia teh tekannya Rasul Pak Allah kudu senyum gak boleh senyum ngahalangan kan ibadah tuh kalau kan balik di kan manu buat tukang buaya tukang bahwa tetap ila ala yadin sayyin kamilin nasi tetap budaya di non bahasa di bimbingan guru diajar seorang nama ya beda dia diajar dilatih ayo misalnya orang diajar balik pelatih mah teh dibeja kudu kieu diajarna kudu kieu layeun kudu kaduana kudu kieu dibeja orang mana ngalaman tapi kalau misalnya orang diajar seorangnya emang bakal bisa cuma bila tapi ya bahkan bisa wae diajar lah ujungnya dia bisa maka dengan segala hal bisa tutorial itu teh eta teh mun cukup mah guru teh apa teh tutorial eta lamun tanpa tutorial eta bakal hese iku mah dipikiran tanpa tutorial hese teh dipikiran otak-atik sorangan bakal rusak eta teh ya itu deui lamun misalna orang urusan hate urusan ibadah urang unik sorangan eta teh memeh teh kalah dikejar kita butuh tah urang guru anu ngajelaskeun anu maparkeun ieu sehingga apa ini salah gitu step by step langkah setiap langkah teh urang paham jadi lamun perbandingan mah ya namun diajar seorang mah bisa wae 30 tahun itu bisa lebih bari kayaan susah dan namun misalnya diajar bari guru itu 3 tahun bisa beres ya, paham teh kesimpulannya kalau batin kesimpulannya namanya menurang hayang
bisa usul ka Allah hayang marifat ka Allah maka pun keluar tina kebiasaan ilmu biasa tina bab ibadah keluar tina bab sedekah teh biasanya orang mikiran sorangan kayak mah diajar walaupun dina kaya susah yang kaya Rasulullah kan juga pernah itu biar kita orang mah itu atau minimal biar barang kasar ngalah tina bab ibadah biasanya bagi mas karare biasanya bagi kawidan mau wiridan berarti biasa para sholat sunnah mau sholat sunnah diajar